Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Asila Farhatunisa, abdi ti kelas 11 F8. Abdi perwakilan ti kelompok hiji nyaeta kelompok hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Sadaya puji sinangling ka Gusti Nu Maha Agung nu parantos maparin rahmat jeung hidayah ka urang sadaya. Sarta sholawat miwah salam mugi tetep ngucur ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, ka sahabatna, sarta ka urang sadayana anu satia nuturkeun ajaranana. Hadirin anu dipihormat, Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hartina, di antara tanda-tanda kabeungaran Allah teh, anjeunna nyiptakeun ti diri maranehna pasangan-pasangan. Sangkan maranehna meunang katentreman, sarta anjeunna ngajadikeun di antarana kanyaah jeung rahmat. Sarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ngadawuh ka'annahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minna. Nikah teh kaasup sunah kuring. Saha anu henteu resep kana sunah kuring, tangtu lain kaasup golongan kuring. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ku ayeuna ieu nikah, mugia acara hajat anu keur lumangsung ayeuna tiasa jadi jalan pikeun ngahontal ridho Allah Subhanahu wa taala. Sarta penganten salawasna dipaparin katentreman, kanyaah jeung rahmat ti Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pinasapu miwah para wargi anu sami linggih, dangeut ieu simkuring salaku sahibul hajat sarimbag naon rupa pamaksadan nu mawi sanggeun paripoas. Simkuring sapara kanca. Nanging sata acan dugi kana naon anu janten galih pamaksadan, langkung ti payun seja ngahaturkeun rebu nuhun laksaketi anu teu aya bandinganana ka sadaya tamu anu parantos keur sarawuh. Mugia janten tanda silaturahmi anu kuat tur aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sumawana abdi oge nyuhunkeun hapunten anu salebar-lebarna bilih dina panyambutan atanapi palayanan aya kalepatan, boh tina ucapan boh kulampah. Kalawan kitu, mugia ieu acara tiasa lumangsung kalayan tertib, saluyu jeung tata krama anu sami-sami urang junjung. Hadirin anu kusimkuring dipihormat, dinten ieu urang sami ngahiji dina ieu tempat ngiring bungah ku ayana acara hajat nikah antara A Andrian sareng Neng Wina. Urang sadayana hadir pikeun ngarojong kabagjaan kadua calon panganten anu bakal ngamimitian lembaran anyar dina hirupna. Ieu teh mangrupa bukti kanyaah ti Gusti, sabab nikah teh jalan pikeun ngawangun kahirupan anu rahayu. Rumah tangga mah ibarat sauyunan cai jeung gula, silih luyu silih nyawiskeun. Kudu aya silih asih, silih asah jeung silih asuh. Mun hiji rumah tangga dijalankeun ku kanyaah jeung kasabaran, tangtos bakal pinuh ku kabagjaan. Runtut lampah ku rasa, runtut rasa ku kanyaah. Mun silih hormat jeung silih ajenan, insyaallah bakal rahmat Gusti nu ngarah. Aya oge pitutur baheula, indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat. Hartina, indung bapa teh akar utama, pondasi utama pikeun ngawangun kahirupan. Kukituna kadua panganten anyar mugia salawasna ngajaga kanyaah, ngajaga silih ajen. Sangkan rumah tangga teh henteu saukur jadi tempat kumpul, tapi janten tempat nu pinuh ku rahmat Allah. Pinasapu miwah para wargi anu kusimkuring dipihormat, hatur nuhun ka sadayana anu parantos hadir nyaksian sareng ngarojong kabagjaan kadua calon panganten dina dinten anu pinuh berkah ieu. Simkuring nyuhunkeun hapunten saageng-ageungna bilih aya salah kecap, kalepatan atanapi lampah salami biantara. Mugia teu aya anu kaciwa sareng urang sadayana tiasa tetep ngarasa bagja. Urang sami-sami ngadoakeun kadua calon panganten ieu
Mugia Allah Subhanahu wa taala ngalimpahkeun rahmat jeung barokah sareng kabagjaan kadua calon sareng kabagjaan ka aranjeunna. Sangkan rumah tangga janten sakinah mawadah warohmah, langgeng jeung rahayu dina sagala kahirupan. Mugi oge kabagjaan ieu ngalegaan ka kulawarga sareng sadayana anu hadir, supaya dinten ieu janten momen anu teu hilap sarta pinuh ku kabagjaan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Simkuring nyanggakeun dugi ka dieu mugia aya mangpaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.